Ya Ananda Yoga Muriawan In Bapak Warno, saya nikahkan Ananda kepada anak saya bernama Nadib Rohmawati Hasanah dengan mas kawin 11,8 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Nadib Rohmawati Hasanah binti Bapak Asin dengan mas kawin emas 11,8 gram dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa man puji kaya syukur angin Allah ada gabungan anu bantos pasien pangkirang-kirang kalikmatan kaluan sadaya hingga dina ending-ending ieu urang tiasa patati bangun pahaturna kanggo nyacin selasius antara anu pangkustir cara diangkat salawat wa salam mudah-mudahan tetap ngocor kadidunan urang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluargana sahabatna oke mudah-mudahan nafas para kaulan sahabat umat hingga akhir zaman amin. Dan dengan itu hari jodoh mah di Balendo kaliwat di Ciduhan Lamoko panginten sikuring ngaleung teuing ngabadaleun ngembat jalan bina di Cipina sumpina kali taya sange panginten janji pasini anu diharu sulaya anu baheula anu parantos disawalakeun piagana yen ieu pun anak cek yoga teh sejak hidup kalaki ragu hayang neang batu hidup yang eta kanengan mudah-mudahan jadi tapi ku bapak buah namun pangapunten panginten bapak buah ini khusus nak desa ieu simkuring teh dongkapna kalieu sautur antaya ngumpul anu panjang anu mantul manusia RT-an ieu tejingjing ke bawah dan dihapunten panginten sesuai sareng kemampuan simkuring sakulawarga tejingjing ke bawah boro-boro nanggung mah kan ieu panginten aya katingali katakan saali mudah-mudahan hoyong ditampi kayan kabinahan ulah ditinggal barang ulah ditinggal wujud mung ieu masa ukur pang hubungan pikeun anak cek yoga kirena rek boga patulur ulah dikekeun deui da kumaha geuningan sok sanajan cicing di Karawang loba mojang Karawang anu lenjang loba gadis anu cantik tapi kumaha ari hate geus cut tah tarena di teu bisa dipapalerkeun ceuk paribasa mah geuningan ari taro cipta sudah lengkap.
La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Keluarga besar calon pengantin anu kusim kuring dihormat. Keluarga besar calon pengantin istri anu kusim kuring dihormat. Para hadirin sadaya anu biasa disebutkeun hiji-hijina. Alhamdulillah kurang biasa riung mumpulung amprok padonok dina ieu pajemuhan hempang berbayasa dina ieu patepatan anu parantos disiapkeun ku para panitia kamari. Palawargi sadaya dina kalasan ieu sim kuring kamapancenan payayatnya ku Bapak Pangersana Bapak Suprihatin sareng Ibu Ani. Naon margina cik Pak Atit teh harewos ka sim kuring wayahna pas sebelum macan barisan capaian di pangarina. Ku kituna dina danget ieu sim kuring baris narima anu kahiji sim kuring ngucapkeun ulun sumpi kalong panganten pangget nyanggakeun dadong tuhur geunang munun tutut gunung emreum sumangga engkit calit begitu sadaya. Parwargi sadaya dina danget ieu aya sababaraha hal anu kusim kuring baris dicarioskeun anu kahiji. Bewarang kabehna Bapak Atin Suprihatin kalih Ibu Animah dina danget ieu nuju menang kabinah nu kaya hinggana lir ibarat kabunturan madu karagaragan menyantuti. Saur dalang teh mah bingah amarawata suta bingah kairi-iri bingah nu kaya papadana. Marga nu dari lantaran nu dianti-anti di kamari diantos-antos di barito aya parimasa diri beheun sesongketeun lieut deui ayeuna parantos aya di payuneun kurang sadayana. Kukituna sekali deui ieu Pak Adi teh nujugna kabinah. Anu kaduana para hadirin sadaya anu sakumaha tadi parantos dicarioskeun ku pangjajab di calon panganten pangget saurna masrahkeun calon panganten anu namina Yoga Nuryaman anu insyaallah ini baris ditikahkeun ka Neng Nabi Rahmawati Hasanah putrina pangarsana Bapak Atin sareng Ibu Aminah. Anu sakumaha parantos dicarioskeun ka Ibu pangjajab di rombongan calon panganten pamagat masrahkeun cep Yoga Nuryaman tiluhur saujung rambut dihandap sausap tampal mulia di tampi kalian kabingahan tadi teh gitu intina nyatanya gitu intina mah nanging satu aksana punten payayat ieu mah satu aksana pilih kuciwa dina hate Neng Nabi Rahmawati Hasanah upami disebut atah keneh siapa masih atah keneh kirang pangjari kirang panggeujeuh nanging nyuhunkeun dihapunten ieu urang pimpinan sasarengan bae mudah-mudahan dina nggoni ngalaksanakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Kugucapkeun bismillahirrahmanirrahim atas nama Pak Atin sareng Ibu Animah ditampi tiluhur saujung rambut dihandap sausap apal mugia urang sadaya aya dina kabingahan sadayana kitu nya. Anu katiluna para wargi sadaya upami arios teh mah urang moal aya tungtungna urang kawatos ka payayat marang tengah dalan urang ulah panjang-panjang teu geus dihandeuleun sieup pisan sampeureun kundan dihajuan sian pisan alaeun urang cekapkeun bumi ka dieu bae pilihna kirang tata kirang basa kirang panatatur rohot agung luhur para ampuran anu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar calon pengantin laki-laki, yang kami hormati keluarga besar calon pengantin wanita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat yang pada kesempatan ini sama-sama dapat hadir dalam acara Walimatul Urus atau hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan hati, memuji kebesaran Ilahi Rabbi, karena atas dasar rancangan dan kepastiannya Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam acara Walimatul Urus Nadim Rahmawati Hasanah dengan Yoga Nuryaman. Kita berharap semoga prosesi akad nikah dan ijab kabulnya nanti ada dalam kelancaran di bawah bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat penyanjung ajarannya. Hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih kami atas kehadiran hadirin sekalian. Kehadiran adalah silaturahmi, doa restu adalah cinta kasih, keikhlasan adalah ketulusan hati. Maka tiada yang membuat kami bahagia selain langkah yang diiringi doa restu serta keikhlasan dalam memberikan cinta kasih. Semoga Allah membalasnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara prosesi hijab kabul ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Makmun Buruk. Dipersilakan. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتقون
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Ananda Yoga Nurya bin Bapak Warno, saya nikahkan Ananda kepada anak saya bernama Nadib Rohmawati Hasanah dengan mas kawin 11,8 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Najib Rohmawati Hasanah binti Bapak Atin dengan mas kawin emas 11,8 gram dibayar tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati, sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Pak sudah tidak enggak dengerin kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga takdir pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, saya yang bernama Yoga Nuryawan bin Bapak Warno berjanji dengan sungguh-sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Najib Rohmawati Hasanah dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklif sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut,
Kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwak pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwak tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Yoga Nuryaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membaca takdirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Kepala Pemasangan Makannya. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Alhamdulillahilladzi ahalla al-nikah wa kataba ilayhi wa harrama syirka wa wa'ada alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu wal mar'atu la yajtami'ani wa la yaftariqani illa bi'idznillah wa qada'i. An-nikahu sunnati faman raghiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Yoga beserta istrina ke Allah Subhanahu wa taala dilanggengkeun rumah tanggana, dipasihan kasobaran, katawakalan. Mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rezeki yang berkah. Sareng mugi Allah Subhanahu wa taala mapesan ku putra-putri anu soleh sareng solehah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang yoga anjeun waktos ayeuna, jam ayeuna, detik ayeuna paratos benten status manawi pantas jeung wajar lamun tadi bapak kawan nyebutkeun Pak Yoga karena statusna suami. Allah Subhanahu wa taala paratos masihan bahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa para suami khususna anjeun yoga ayeuna paratos ngajantenkeun pimpinan dina jero rumah tangga. Maka bener jeung henteu endah jeung henteu. Tina ngabangun rumah tangga tergantung anjeun anu ngajadi imam. Kumaha anjeun ngarahkeun ka mana anjeun ngajak. Paratos barang pasti anu ngajadi istri anjeun bakal selalu setia sareng nuturkeun. Maka faktor utama adalah anjeun sebagai pimpinan dina rumah tangga. Sabab musababna bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan apa yang Allah memberikan keunggulan, memberikan keutamaan kepada seorang laki-laki mengungguli seorang perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim,
dan kewajiban suami yang selalu memberi nafkah min amwalihim, yaitu dari harta suami. Dina ayat min amwalihim sakuduna urang nafkahan istri, tanggung jawab urang nyalira. Istri mah teu kedah damel, pamajikan mah teu kudu digawe cicing bae ini asal tidipuna mah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Akan tetapi teu aya salahna lamun sadua-duana pada damel asal saling ikhlas sareng saling ridho. Maka bikin mempertahankan rumah tangga anu kahiji cik ulama tahabbub, anu kadua na ta'awun, anu katilu tasyakur. Tahabbub saling cinta mencintai, karena naon yang yoga rasa cinta, rasa bogoh, rasa geluh teu awet teu salilana suatu saat bakal pudar. Pepatah mengatakan cinta laksana bunga yang baru mekar, suatu saat akan layu. Termasuk rasa geluh cinta na manusia itu ayat dina abadi. Maka cik ulama pertahankan rasa tahabbub. Insya Allah anak kala mampu mempertahankan rasa tahabbub, tos dambel aya dina capek, kerumpamana dina ekonomi agak krisis, rasa tahabbub dipertahankan, insya Allah bakalan dan rumah tangga. Tapi lamun teu rasa tahabbub, maka timbul sifat emosi. Anu kaduana rasa ta'awun. Ta'awun saling bantu membantu, cik paripaos berat sama dipikul, ringan sama dibimbing. Rasa ta'awun nganter kasihin tina wajah sabang Allah nakdirkeun manusia pameget maupun awewe teu aya anu sampurna, pasti aya kalana kakurangan sareng kalemahan. Maka rasa ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu dina rumah tangga pun itu dibutuhkan. Ulah siling jongklokkeun hartosna, ulah siling gorengkeun, jangan saling menjelekan antara satu dengan yang lain. Sebab lamun sampai terjadi demikian, sok senajan rumah tangga na alami, sok disebutkan rumah tangga awet tapi rajin. Maka rasa ta'awun, apabila ada permasalahan dalam konflik rumah tangga, ulah waka laju bebejak kalau jadi orang tua. Dikhawatirkan aya kata-kata hanas, buain duaan, di musyawarah. Belajar beres, milari jalmi saha nu dipercanten. Orang tua itu paling terakhir. Anu katiluna tasyakur, saling mensyukuri antara satu dengan yang lain, menerima baik kelebihan maupun kekurangan. Allah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur atas nikmatku, maka yakin aku akan tambah. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kamu kufur, azab akan menanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Tasyakur anjeun yoga kudu syukuran ayeuna tos gaduh istri kerugi mah anjeun boleh gedepu. Boleh gedepu kerebet buang ieu Pak Wali. Geus ka payun, geus ka kamar, geus lah pokona mah. Insya Allah dina malam anu ayeuna ATM anjeun bakal digunakan, ATM anjeun bakal digesekeun, sebab di dieu aya BRI-na. Sebab itu semata-mata perintah daripada Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Wahai seorang suami, istri-istrimu laksana ladangmu, faktu harsakum, pek gara-gara eta ladang ulah diantepkeun bae. Matakan insya Allah lamun ku Allah dikersakeun ATM anjeun yoga bakal ketemu jeung BRI na. Tasyakur
Tasyakur untuk melihat antara agen jeung alitna. Tasyakur terutama dalam membangun rumah tangga, faktor ekonomi itu ngajadikeun fatal dalam rumah tangga. Sedangkan Allah masih rezeki ke umat manusia, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun, rezeki urang teh teu sami tahun kamari sareng tahun ayeuna, nu ayeuna sareng tahun hareup, termasuk kebahagiaan rumah tangga pun. Maka perlu aya tasyakur, insyaallah tilu perkara anu tadi dijalankeun manfaat barokah anu paling utami dasar pokok sing hade ninggalkeun ibadah ka Allah. Salat 5 waktu sok sanajan anjeun sibuk kumaha pun kesibukan anak sing hade ulah wani-wani ninggalkeun ibadah anu eta. Itu bikin puncak mencari keberkahan daripada Allah, terutama kebahagiaan hati adalah ibadah. Mungkin isim abdi mun sakitu jaina tos jam salapar. Kira langkuna itu tinggalkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Istajib du'ana ya Allah ya karim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al mawaddatan wa rahmah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Ibu Hawa wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Musa wa Siti Sofuriya wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Ibrahim wa Siti Hajar wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Yusuf wa Siti Sulaikha wa alif bainahuma kama alafta nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa Fatimatu Zahra. Allahumma hasul maqasidana wa maqasidahuma wa balligh muradana wa muradahuma min umur dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata bil abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.